Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, aing mah ieu hirup kunaon? Babaturan geus umroh kabeh, tinggal aing encan isin rasana aing mah. Umrohna moal beres, neraka tah umroh. Tinggalin aing ku babaturan. Kabeh geus alal umroh, geus sararaji, tinggal aing doang ae. Aing dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan. Nu nitah umroh babaturan apa Allah sih? Atuh Allah nama. Pana tuh sia ka babaturan? Atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge. Lain nu nitah umroh saha? Atuh Allah. Aja yang kawin aku saha? Ya bagi dua. Siapa kuat eta teu beres tah. Kos kitu teh ulah tah. Hiji be Allah nu di dalam. Inna sholati wa nusuki Allah. Wa mahyaya hirup abdi teh lillah, milik Allah, deg-deg Allah. Ngomong mah bisa ya. Hirup abdi paeh abdi deg-deg ka Allah kan kajen kumaha sebab nu Allah. Pokona abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah. Oh, kok mau tukang pidato di luhur panggung. Mantap jasa eta bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 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 Balik tadi amplopan lillah. Hai lillah sia kawana eta. Yes, eta lillah. Anu ngahirupan urang saha Allah, nu ngamaehan urang saha Allah. Aya salian Allah nu bisa ngahirupan urang. Aya salian Allah nu bisa maehan urang. Bae hirup langsa nang Allah. Rela lamun ku Allah dititah perang, rela. Mun ku Allah dihirupan waktu perang rela, rela. Mun ku Allah dipaehan waktu perang, rela. Lantaran hirupna na Allah, paehna nu Allah perang titah ku Allah. Di panggung apa hara? Warai panggung. Mulai geus kita perang. Siaheula aing matur. Sanyahoan eleh aing lumpat. Aduh, boro-boro kita perang. Boro-boro kita perang, ngariung 20-an. Ngariung, ya, liwat ka kuburan. Kiaina borangan. Kiaina borangan. Dak sia di sisi ye, sia di sisi aing di tengah. Kiai parah teh kiai. Kiai borangan kiai. Alas ulah nu lompatnya. Geus ulah nu lompat sia le, tenang. Ulah sieun, jadi nama geus paieu. Bareng hirup ulah geus. Teh lihat ka kuburan geus babacaan we teh kiai. Gusak bural kiai nu lompat heula. Cak santri panjana nu pidato. Cenah sakira ulah lompat, cara lompat heula. Mendatangkan itu panjana sorangan. Goblok sia lain tutur ke aing. Aing sia. Jadi santri serba salah. Santri serba salah. Emang ini borangan mah kos gitu. Pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak. Zarah di masjid ngampar can salat Isya. Jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid. Ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cekna. Aing sholli fardhu isya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan. Isin kan santri kalaluar kan. Menang sarakaat tinggal setengah deui. Kiai sial. Aing nu mantak di tengah geus sieun. Sia kunaon kalaluar. Kiai bingung Kiai. Mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya mah. Menang 2 rakaat tinggal saparapat deui. Kalaluar KBJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui. Katilu rakaat santri kalaluar kabeh can anggeus salat. Oi, cakela. Kunaon kalaluar. Anggeus datang ka tahiyat blon tak Kiai. Eta borangan gos gitu. Boro-boro mimpin perang, mimpin zarah ge salat borangan. Tah ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari. Ieu nang Allah. Aya nu bisa
kahirupan salian Allah paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh mun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap di panggung praktekna coba kiai kiai jangan perang siap tante kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can angge sih kakarak salantai kedua lantai deui ana apansa-pan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah urang aman-aman bae lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran ku ari teh geus dijajah ku Amerika jadi ku ari ka Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun di paeh hirup nang Allah ieu wakai wakal mana lah tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka dituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanang emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lanang sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon itu hutang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tiga hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ge atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang diatuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang mah perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajen aing mah henteu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jeung gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu embung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada cekna teu puasa aja teu ngaji atuh mendingan urang cekna tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah nang Allah kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teu berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali ka hayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya jangan Allah paeh kajen ku kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah ngeunah ibadah
malah yang geura ibadah mantap peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain rasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa ku kuntilanak siapa memang kadinya bahaya tuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus senang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salat sunat tahajud di rakaatain Allah sejaga ulah salat tahajud 2 rakaat musafir bar Sami Allah menang 2 rakaat capek capek lah sebab dah asa urang masa kumaha urang sih tanaga urang sakumaha kekuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik ku bisa kos kitu urang mah 2 rakaat teh ku capek-capek teh atuh perasaan lain nya nama geus asa ku Allah bae jana mah ngan saukur pas lang layangan dipaenkeun tah kudu mentangna set ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus 4 diuk reup PS udang jam 7 ai subuh ka mana subuh leugit subuh tahajud mah meunang 20 rakaat subuh eueuh ya Allah ieu keur carita Allah ame mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanaga ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang eueuh nu bisa nyieun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mantep lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa urang lapar ja lapar ge dititah ku Allah jai lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 saya kuat cek ini lah cek kiai ge sakuat mah sakuat cek kiai ge ngeunaheun teh kiai ngeunaheun teh mah guys jam 10 Allahumma laka sumtu wa mantu ieu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun urang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti
ku ahli thariqah mah jauh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya ngentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho perintah Gusti pas kabeuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana perintah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek bae geragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba terido udang penting dua tunduh aduh saha nu teh tunduh atuh jam 2 mah kabeh ge tunduh jam memenakan nonton TV heula kan tunduh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi rek SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia tahun udang cek Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh kariduan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus dacai wudu mandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung gua kurang aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ku gudang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paek sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sah malaikat hafadzah kan aya malaikat hafadzah kiri kanan berang 2 peting 2 atau aya 10 di dieu hiji di mana di mata 2 gitu takan diceli 2 di irung disungut kan di malaikat hafadzah mun eueuh malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun eueuh malaikat eta aya sireum asup ka celi urang hees mun eueuh malaikat eta asup ka irung jeh komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh beca bana datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh blon itu tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik tah itu kang beca cara dironggangnya nah sarena teh dibale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sirim tapi kan biasa bae sirim datang ka dieu malaikat sirim datang ka dieu sirim datang ka dieu ku malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nang ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge kan suara azan bener aya ala sholat aya ala sholat aki-aki mazum aya ala falah cek tukang beca teu ngeunaheun teu budak azan dah SD urang malaikat apa toh daduh lamun malaikat apa toh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang beuting diudangkeun kan malaikat udang jang sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti
Allahu Akbar. Abdi lelah ge ridho sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin. Aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan tuh aya di parentah Gusti ridhokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ieu haju panas abdi ridho Gusti panas ieu lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ieu lantaran kikritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridhokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia aye lantaran deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa ma ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajeun kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingna ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai do aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas enggak jawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya angel aing mah kadanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula ih jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta nu ngabangbaluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu ku belanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeung berat tuh deuk naon pake kabeung berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak henteu henteu oh jeus motor di mana horeng henteu boga itu nu nyalande lo saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat tuh pamajikan los ai daek mah ikan hideung ieu tas blang jasa janaon mantap bukan pamajikan mah kanu gelis-gelis besi berat dia paehna itu berat aduh neng cek malaikat berat ke pamajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berat henteu pas gitu iya di pasar di Ambalaya aduh cek malaikat teh hampang jasa geus gegeran aduh pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga
pamajikan ge hideung kos kitu geus gegerakeun cek aman Jawa cek malaikat ini kumpae ku ari teh aduh malaikat teh toko mana aduh toko kakarakang geus cenah eta mangganing kamari tas ngecot jadi gendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu keula malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat berat teh paeh teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan tamuti paeh heula maneh memeh maneh paeh kenapsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeung berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui Kiai Oplo tambah kos itu mah Ki Haji Oplo Kiai Onam setengah Oplo lah ya tuh iya urang teh kan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeung berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kuabe urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilaka mantap kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia iyalah thariqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksud kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus kurang ka masjid make boeh bae Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae di rupiah geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus make boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup eta mal ngariung geus terus geus aing geus inget poe kececekelan itu aya rangda di rang daonam oh masalah si anak mah sabaraha eta masa kedanyakeun anak na keneh blon loba tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain nu urang jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh 30-an sabulan teu paeh dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan dijero menang saha asa jarita keunaan ketika tsunami Aceh
ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa iya mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu ieu lauk anu ieu lauk anu ieu anu ieu anu ieu anu teu karasa keur tsunami begitu rek beak cai kakaraknya oh ieu tsunami nang saha ih ulah ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modal bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook udang penting asana aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo nu saha si awak nu Allah ayo hirup nu saha nu Allah pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah kesel na nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh hese berangkat minggu ka mana dia ngaji kita kuda ku Allah kita ku saya ngaji ku Allah awak Allah dititah ku Allah age satu kurang bensin teh deui teh aing ka Allah sak pamajikanna sial tah pamajikan blon aya titah ku Allah mah ka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan pas kerjieun resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diparentah salat ku Allah parentah ngaji ku Allah deuk dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diparentah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuali titah perang rela aing mah titah perang ja nu titah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah paeh cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perang nang Gusti paeh abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawadakeun banyak kana neraka ya tuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi saking kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di kana neraka kan teu bisa ieu atuh surga nu awing neraka weuh sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka surga aya disebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ikan neraka mah nya terserah Gusti pantesna ka mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing Gusti ning leuk kasorgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah paeh teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa paeh teh dicabut kageun atuh rela jasa teh kumaha teh kabeber paeh na Gusti hirup na Gusti ku ari dititah paeh ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku paeh mah kapan kapangih jeung Allah itu paeh mah teu kapangih jeung Allah serindu jasa ku jeung Allah eta kan ngeunaheun bos gitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih
pan pae ke urusan pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih satu milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres mah negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya emang aya sekolah kalmau nah urusan aja yang pilpres bae serahkan ke Allah gerak inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki